Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak keur jalan-jalan, cicing dina hanapeun tangkal angsana nya keur niis, santai, amprok jeung tukang pindang. Keur ngahuleng weh ieu angsana anu dicicingan ku Ki Kampak handapeunana tah manehna belah dituna. Ku Ki Kampak ditanya, "Punten Bu, kunaon ngahuleng wae?" Da ngobrol gitu nya sambil Ki Kampak rek meuli pindang. Bingung Ki, bingung kunaon? Ieu dagang pindang ayeuna karek laku saeutik. Sedangkeun boga setoraneun naon? Uing mah dagang teh pake Bang Emok Ki. Duit Bang Emok pake meuli pindang, pake dagang. Ayeuna pindangna teu laku, tibang karek laku 2 bungkus. Akhirna ku aki dibeuli sabungkusnya. Tah di dieu mentak kudu jauhi Bang Emok, cek Ki Kampak teh. Emang kunaon kudu dijauhan Ki, kan ayeuna teh hese modal, keur hese duit, mentak butuh pinjeman. Pinjeman teh sih pinjeman, tapi Bang Emok mah sok mentak timbul naon bibit druit piomongeun. Sedangkeun anu boga pindang eta teh bingung setorena teh, ditanggung wae rentengan. Kadang-kadang cenah nepikeun ka datang ka imahna nya ngagegedor saha eta nya babaturanna sorangan. Tah nu kitu mah teu jauh jeung pipaseaeun. Das akibat sering kumpulan teh kos ngabentuk ikatan. Jadi lamun nu teu mayar teh diteang kadang rame-rame kulobaan. Tah eta teh kan pipaseaeun. Aing nginjeumna mah emang ngeunah, tapi begitu ditagih kadang kokosodan gogoleran kunaon akibat ai eueuh mah eueuh teu bisa mayar. Mentak anu kitu teh jauhan, cek Ki Kampak teh. Tah kitu